teh emang bala yang dibungkus. Oh. Saya kenal mangke. Udah nyadar. Kamu juga centong bubur. Alhamdulillahnya dinu datangna bulan puasa tahun ieu mah masih diberi kenikmatan, kesehatan, diberi rezeki. Ade kajenting daang aing jeung goreng bala-bala jeung corel sambal jeung daun sampe. Nah, bener teh penonton. Mudah-mudahan si corona teh nya baralik ka negarana teh nyaho urang mana? Nyaho teh penonton urang mana? Hah? Teh nyaho urang teh nyaho urang mana? Urang manana? Sugan we baralik si corona teh ieu mah sing dijaral jauh dauhkeun lah nu ngaranna panyakit-panyakit kitu teh. Geus pararusing ngaesekeun raritu usaha batur geuning teu barisa usaha cenah gara-gara ku corona. Di mari kunda daun sampel we jeung buka engke. Si Oja teh mah ngacaprak sorangan. Ini siapa kesmed? Nanti makan. Power dah, geuning kanan. Hah, nya aing mah kemae kalah ke sia. Kitu ah. Sieun power. Nampak aing teh. Heuh makan. Dasar aki-aki. Power galak sieun. Sia mah ka ditu. Astagfirullah. Makruh ieu puasana. Ampun pisan. Bulan puasa kieu di imah wae. Sare wae. Bawa yang mau kuaci ngabuburan ngabuburit mah mah. Jang, yuk mana? Yuk. Puasa teh mana? Teu. Namanya lah. Teu puasa mah ganggu aing mah. Yah, mikir nih sesuai ke kebon nih mah. Mau aku aci dong ya. Atong lah. Berdua, ayo. Adi tuh. Oh, tempat ayo. Buset kemana nya? Kayak mana wae gitu? Apakah kebun wae? Bu? Punten bade tumaros. Ari kampung si Jaka teh paling mana nya? Iya di dieu si Jaka mah. Oh, mun leres atuh. Ari si Jaka teh nami Jami atau nami Lembur? Pan lembur iya, di lembur teh lembur si Jaka singkatan. Jalan sisi jalan kareta. Oh, gitu. Nah, teh saenya disingkat Di saha enti mana? Abi teh Purwakarta, Bu. Nami Abi Rika. Oh, bade ka mana? Bade ngabagikeun takjil, Bu. Eueuh, meuni sae si Eneng. Di dia di lembur emak. Mohon, Mak. Ambe. Tajil nu kolak nu kitu. Mohon. Sae pisan. Mudah-mudahan we di sini gampilkeun rezekina nya. Heeh. Ni bageur pisan si Neng keur geulis teh. Hatur nuhun atuh nya, Bu. Nya sami-sami Neng. Nya, Mak. Nya mun mangga sami-sami Neng. Nya, ayeuna Abi bade milarian heula tempat kanggo bagi takjilna. Mangga ka Pak RT teruskeun aya dah. Heeh, hatur nuhun ya. Nya mangga aduh ni geulis teh Neng di kaki mah isah teh nya. Amang ke ka imah mah. Ayo, Duh Mak. bageur geulis ka di jalan nya. Aya wae rupa-rupa wae. Tuh, poho. Teh ngajakan si entis mah nya. Oh, batur heureuy, Dek, batur gelut. Eta teh. Si Omen. Men, ieu men. Hei. Kenaon di mana, Sep? Niis we aing di imah sare wae. Jenuh. Mau kuaca tuh ka dieu teh. Tadi oge arek mawa tapi ngan gajeng ngabuburit we eta mah. Godin nya. Hah? Godin dieu. Godin meureunang. Mending gana godin dieu. Bener ieu. Bener sih moal. Geus dulu moal bener. Jadi nu benerna moal apa arek?
Godin yuk. Gimana? Kuaci lagi kan tuh di bawah. Nah, sih. Kak, Adan. Ada mau godin teh? Heeh. Ya, Iya. makan apa tuh? Ke aing. Urang sama wa. Ini tuh mau dahareun deh. Mana ya? Ayam mah. Nah. Angkat. Gagal coba. Terus lo tangga. Ah, aku biasa lagi dicolok langsung. Colok ah. Mana bolongnya? Nah, Sok enggak. empek kemana nu ngajakan mana mimitian? Anu ngagodin. Mana ngajakan masuk? Mana heula? Embung urang mah. Nya mana heula? Weh, Embung. Mana heula terkurang? mana heula? Mana saha? Urang ngomen. Heeh, maksudna teh sia, sia heula, ieu Embung. Anu ngajakan di heula sah. mencurigakan euy cai teh. Sireun di dieu mah. Kemana tis? Ali yang barudak tuh bu gimana nya ya barudak nyekep biasa Usep. pula orang tadi ke imahna Usep Si Omen? Empat ya? komen apa di mana Tadi mau orang berang empok ke kebun namanya nanti. kebon tadi itu Ke kebun. di rumah Enak. lain Godin lain? lain Ah, bohong. dosa Orangnya tempat dewe yuk. Kemana tuh? Buah sirum gitu mah. Kemana? Kurang ke kebun dewe nya, kebun. Mesti isi. Ani wade kamarana? Pada amang iya yang anu tiis-tiis. Iya ngiring atuh. Hayu atuh ya. Hayu. Kalatunya, ya nu tumpang keluar panto. Mak, ya rek olein. Assalamualaikum. Hayu 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 hayu. yo ingat tuh puasa harita godin di warung nanti oh hai Oh, tadi nama orang mau miluan sih ya? Mana sih? kapitanya tinggal bahasa orang kerdahar Lain, orang mah kapitan teh ngalis emang mawa es dengan di tukang teh, lak-lakan teh kan turun naik tiga yoyo. orang ge bulan puasa kieu mah tinggal cucung ke 3 korma Kocai. Kocainya? tuh kuningan li barudak teh adi dia Bener ya. Ampun. orang tadi ke imah maneh Rek naon ka imah? Rek nganjang. rancang naon rancang teh sep Yo ilah da si ieu. Tinganan. Emosian juga dong. Emosian. Terus naon narongkrong tiluan di dinya ngalah jualan aing. Ngariung mah ka dieu we hiji, ka dieu hiji itu opatan muleud. Anggap ya topeng monyet. Yuh, saria da. Pada amang kemana tuh nih? Harus kasah karedi apa kak Ani? Kedua nawe. Duka atunya kemana atuh? Yang anu tiis-tiis gitu ya? Eskalapa tiis-tiis mah enak sih banget. Ih nyarios gitu bae. Terpuasa oge ini mah. Mending ke kebun Yunis. Ah, eta hayu. Hayu teh Ayo hayu kamu teh. kebun yuk. yo bulan puasa kieu mah tadi ngumbah motor ge nya ningali kanebo tas ngelapan ditilep-tilep buat alabatan dadar bulu Kalau darang udah ngomong orang mah pas mau motor ya nya. Ngali tulisan es goyobot atau ngagibog motor teh. mau ngencak gitu mau ngencak Kencawan. yang eureun siapa Tadi servis beneran motorna tuh. stangna rusak
Mana sengklek ya dia? Kalau ke kanan. Ke kiri. Kiri. Ke kiri. Ke kiri mata lu mengentas. Apa yang jalan? Ke kanan. Ke kanan ka dieu. Ke kiri. Ngaliurkeun. Puasa kieu mah lieur jelema ge aya. Panasnya. Panas pisan. Aduh dong. Tuh. Ayo, duduk. Apa. Nah, sini ke sewa, Bro. Kemana? Tadi itu kan orang. Mana? Tadi kan ngiling yang mana di Panderi? Nyumput apa? Balik meureun. Barang kayak gampang balik ke heula meureun. Duduk ya. Ih, geuning rame. Nya atuh tuh tingali loba barudak kitu Ren. Geuningan aya si Usepan ah. Aku naon gitu ya? Si eta teh sok ngeureun wae sia. Wah, atuh pan aya Ani jeung Leni. Ngaranya Nya tenang ke dicarekan mun ngeureun mah. Bener nya. Nya. Awalnya. bener. Ayo itu itu. Ngobrol kita hiji mah kasmet datang enggak. Kita dibubudak deui. Kayak Bang Godi ku aing mah. Mang wani gitu. Wani lah. Wah, kamar ge kalalabur. Punya lompatan. Beda ngaledek ke duaan teh di ditu. Bobogohan ya? Iya, Sep. Kamarana duaan wae. Biasana ge tiluan juga ban beca. Biasa lagi dinyage opatan sih ga suku meja. Meja. Oh, bitisan murid. Tuh ngawangkung heula. Naon ya teh naon? Tuh, Tuh kan cahaya tuh emang kasmet datang. Gua mau ngomong sih tadi. Woi, karena naon di dia? Itu mang iya karena boborang. Nah, dia teparwasa deui. Masa mang. Masa mang. Suho we leuleus. Geus aya nama, balik. Geus burit ieu teh, terus buka. Kolotna reangan deui. Balik. Ayo amang rek balik sarua.